asa bodoh wah nu penting kan bae penek bari leutik nu penting barang badag situ wa. Allahumma ba'id min baladi Indonesia wa bi khusus kecamatan dak geus eta tah kecamatan Mubieu minal korupsi amin bismillah amin asnaf wal kolusi wa nepotisme bayane minar raskin wa BPJS-in wa jamkesda wa rutilahu wa ba'id min baladi Indonesia wa bi khusus kecamatan minad dongdoti wa jablay wa sengseong wa ucinggarong wa angti mauludan wa angti rojaban wa angti tahlilan wa angti solawatan amin ya Allah ya Rabbal hidung ge nu penting da kumaha tipe ayeuna mah nu penting tipena Hitachi Ustad ari Hitachi teh naon Hitachi teh singkatan daripada hitam tapi cihuy nukulah mah tipena Toshiba naon Ustad ari Toshiba teh adalah tos hideung bau caduk insyaallah di dieu mah nya sadayana hadir ibu-ibu mugi-mugi sing jantan ahli surga Allah amin margi barudak santri ayeuna teh pan zaman milenial serba disingkat bener aya nu disebutkeun rukun tetangga singkat jadi RT aya nu disebutkeun rukun warga singkat jadi RW aya kantor wilayah singkat jadi kanwil aya kantor jutawan singkat jadi kanjut aya mobil merekna Avanza singkatan alat paragi salingkuh aya ngaran kota Surabaya naon Ustad Surabaya susu rayut loba gaya aya nu kitu astagfirullah kade parawan kaboga nu kitu tah lamun mangpetang nur keneh bodag keneh nutupkeun pantos sageulahna dera budadak Masya Allah. Insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu nu sami-sami hadir dina ieu kesempatan ku Allah sing dijantankeun ahli surga amin. Khusus yang sangat saya cintai dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan rekan-rekan seperjuangan para santriawan santriawati khususna anu dididik di lembaga pendidikan Islam umum sadayana nu dididik di lembaga pendidikan Islam mana wae mudah-mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dicerdaskeun otakna amin sing dijembarkeun milik rezekina amin oge nya kitu deui sing dijantenkeun pala putra putri nu tiasa neraskeun kana tapak lacak perjuangan sepuh satomo para ulama amin ya Allah ya Rabbal marti hapunten ce ayeuna teh generasi penerus para ulama semakin sempit semakin krisis generasi para ulama calon sarnaja ayeuna balatak tapi insya Allah tak calon ulama masa leutik bener mungkin hari ini para santri germejehna disepelekan dipandang sebelah mata bahkan barudak dengekeun di Sukabumi di ditu pala santri teh dihinakeun ku ibu-ibu cek ibu-ibu teh ngomongna teh kieu ulah daek meuli terima loba cucukan ulah daek kawin ka santri mah loba gudugan oh di ditu maya nu kitu jang bahkan aya hiji ibu-ibu nolak kasimpuring dak mung meureun budakna teh dikawinkeun bahasana teh kieu nasi uduk ikan mujair santri puduk kanyutna layar
Atuh da layar kumaha sia mah tara make kolor atuh kemana. Astagfirullah rajin make kolor genep minggu teu diseuseuh sia mah. Mun geus dibawa-bawa eta ku anjing eta. Masyaallah, tapi insyaallah saat ini kita dihinakan, saat ini kita dimarginalkan, dipandang sebelah mata, tapi yakin suatu saat nanti orang pertama yang akan diberikan kemanfaatannya oleh Allah di lingkungan masyarakat adalah kita para santri. Amin. Ya Allah ya Robbal. Kata mudah-mudahan sing hasil ilmu manfaat dunia akhirat yang ibu-ibu tadi make semoga hulang ngaraga meneng rehna aya mubalik ongkoh pangawakanana leutik nya penek nya leutik sok jawab sing jujur ke barudak di dieu cing kira-kira nasim kuring jangkung atawa penek jangkung. Sia mah tega ning kain dah jauh-jauh di Sakabumi ngadon dihina. Asa bodoh wan penting kan bae penek bari leutik nu penting barang badag sitewa. Atuh dia pendek aing awak ketik setek aing kudu jujur mah mun minang ting dicok mah insyaallah ngabadagan. Kunaon bahasana teh tamu balik make ngaduana teh parat nikakeun ka Jablay disikat aya di Jablay aya seng seong loba di mana imahna kieu Pak kamari sim kuring katanyaan kunini ceuk nini sim abdi teh bahasana teh kieu Kang Ustad mak mah panasaran tiba heula hayang nyaho naon anu disebutkeun Jablay dijawab ceuk sim kuring mak Jablay teh hartina geulis da eta nini sim kuring karukanan kenyom bari ngajawab Jang Ustad dengekeun baheula emak keur ngorapang Jablay ini heueuh bari nanya maka kurang doakeun lamun aya keneh nu kitu di lingkungan ieu ku Allah mudah-mudahan sing engal dilungsuran rahmat sinareng taufik Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di hadapan yang mulia para alimin ulama, para zuama asatid wal asatidah, terkhusus al mukarram orang tua kita semua, guru kita semua yang sangat kita cintai dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala melihatkan indah akan terasa lebih indah apabila menggunakan seni. Benar? Sok da ibu-ibu ge mekanisme hirupna kabeh make seni sumping kana ieu tempat pengajian tersebut luhur make cinung handapna nganggo acuk nganggo deui gamis jeung sagala rupina eta teh seni sanajan nyaho aing ge can lalunas teh. Heeh. Geuning ustad nyaho can lalunas eta ka tempat tiungna nyareng so bae. Ngomongkeun iro. Masya Allah. Sok jawab ku ibu-ibu, Bu, lamun misalkan ibu ya ngagaduhan calon minantu heuk sorana ngeunaheun daek teu boga calon minantu sorana ngeunaheun hayang teu tukang kori hayang teu kiai hayang geus urang atuh kitu mah. Dan memang lamun dipikir-pikir bener lamun ibu ngagaduhan calon minantu heuk sorakna teh geunaheun dikawinkeun ka budak santriat dikawinkeun ka putri ibu rumah tangga pelebah pasea teresep sia dikurokeun bari najong pantol cupret ceuk pamajikanna haram jadah sia ngeunaheun salakina lompat bari ngagablog ka pantol cupret ceuk salakina sia aram jadah mana sok praktekeun ku ibu-ibu bahkan menta duit ka salaki sok kecakan pinimiti sukana kurokeun insyaallah pancet salaki ibu teh kunaon pamajikan aing balik rajaban ngadadak gebleg eta minta 5.000 jang beli sebelah pot. Allahu Akbar. Aduh, Gusti nu ngasuci dah heungeuna. Sok
hayang nanya ka urang jecing kira-kira na subuh di dieu nu adan aki-aki atau budak ngora? Aki-aki budak ngora. Di lemur ieu biasana nu adan subuh aki-aki atau budak ngora? Oh gitu cai ge. Masya Allah. Sok jawab deui ku mi lamun kira-kira na subuh di ieu tempatan nu adan budak ngora pantes teu? Lamun anu komat budak ngora pantes teu? Pantes. Sok lamun subuh adan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Pinuh moal jamaah. Insya Allah jamaah jeung masyarakat setempat hadir ke masjid. Naon sababna rek nempo anu adan. Atuh da biasana adan subuh lain kitu lain. Tina tarhimu lagi geus nyaho. Wa Abbas datang ke masjid cepet lamun dihurungkeun beureun speakerna bari hayo pengumuman ragoga. Geus gogah mah molor deui. Heeh. Nah ulah ustad lamun adan ku aki-aki teu sawios teu nanaot ngan lamun budak ngora anu adan budak ngora anu komat eta langkung pantas bener. Kan kangaran aki-aki geus jadi hukum Allah, hukum alam sunatullah. Lamun kana panon geus lamur, lamun kana ceuli geus deuweuk tanya ku incuna, "Bah, kumaha damang?" Bias beureum. Jawabna, "Mudah-mudahan Abah sing geleg-geleg meong." Amin. Cekuk incuna hitut kumaha cek si Abah? Alhamdulillah geus bedug deui wae. Hitut dianggap bedug. Ayeuna adan subuh as-sholatu khairum minan nanahaun. Nanaon jadi nanahaun. Dar jadi imam inna sholati manuk sisuki. Manuk sisuki. Manuk si ujang sekalian bawa tadi dia. Tempat-tempat peserta salat berjamaah ngangku 70 usia 70 tahun wes ya sama. Salat berjamaah maghrib di tempat dengan tiluan CS berat eta tukang main ludo we hungkul. Muka hiji Bah Maman, aya Bah Maman, sorry man. Muka dua Bah Ujang, muka tilu Bah Abbas, tiluan we eta CS berat. Kitu ge sini suruh sia man jadi imam, kapaksa Maman kahadap jadi imam. Niat usaha poho meureunang. Usolli fardol maghribi salasa. Pas salasa pleng poho salasa. Maman kesel di tukang beureun Abbas ngan hayo we salasa bari dijejak terebo goblok ari siang ngan salasa wae musingkeun. Mundur Maman naik harita kene Abbas dewek cik Maman jadi imam. Maman jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikin nasi ilahin nas. Dikacau deui we mundur terakhir baru cek Ba Abbas teh coba Ujang dewek jadi imam mah deleukeun geus sia matak ngaji sia teh pan Ba Ujang jadi imam. Harita keneh langsung alhamdulillah niat lancar Fatihah angeus surat nage beres angkatkeun leungeun doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Astagfirullah. Budak ngora siap. Naon sababna Syekh Abdurrahman Al-Akhdari menceritakan bahasa teh ieu dina kitab Uqudul Juman, inna sababa wal firagha wal juddah mufsidatun lil mar'i ayyu mafsadah. Bade jamak ngumpulkeun tilu perkara dibeukeut ku hiji hukum. Sabab masa muda di mana harapan masih tinggi, kekuatan masih keneh kuat. Sabab luka dua pirog, naon pirog teh geus teu pati hayangeun hadir riungan ngaji jeung para ulama. Tilu wal juddah didukung dengan potensi alam ayeuna dengan kehebatan kemajuan teknologi ayeuna. HP Android di mana-mana bener. Da ayeuna mah kang kana HP teh kan nini Allah Rabbuna Karim nini simkuring kamari ka Gorawo ka simkuring. Jang atuh mah pangmalikeun HP Android cara batur mahal mah. Pangneangankeun nu murah aya naon merekna HP Cina mah
kena jang Cina-Cina ge engke kumaha urang Islamkeun. Masya Allah. Da barudak ngora santriat ge sarua ayeuna mah ya Allah ya Robbana ya Karim. Karena HP teh lamun teu nyieun status sapoe teh ngaradak nyeri awak Kang ayeuna mah. Status we nama. Lapar saeutik update status kana pacebook. Ya Allah lapar ya Allah dengekeun kehead sih lamun lapar mah nyatu lain status. Ini status boh edan. Masya Allah. Tengenah awak saeutik update status. Ya Allah kurang enak badat atuh meureun babaturanana komen lamun tengenah awak mah isuk-isuk mani sia teh make masako. Marah ngeunah. Jika ngadoa lain ke Allah karena status Facebook. ID kayak ibu-ibu juga ID Kang karena naon di dia? Karena satonya, karena eme karena naonnya. Turun tina mobil cek panitia teh. Kiai bikang dia di mana? Dijawab di pipir kerengenong. Pandikang meureun. Namun Sukabumi masih ger tengah, kasar ting teu lemes teuing kitu. Tapi lamun berangkat ke Bandung maka ditu lemes bahasana, super lemes pangarsa di Bandung mah. Kemari saya goreng ngaji ke Bandung, mobil mogok kapaksa naik bus. Apal bahasa Inggris bus jang? Bahasa Inggris nama? Hah? Oh bener, Citayo. Lain tinyang, kasih ambang jebrok galanya Citayo. Ramai. Allah Akbar, tamang bener naik Citayo. Ya Allah. Begitu naik kana bus tersebut baru kanan ieu kondektur ngomong teh kieu cek kondektur teh. Mangga ka para penumpang anu bade lireun geranyaketan Palawangan. Da pantong teh disebut Palawangan teu. Cepengan barangna masing-masing penumpang kararieu. Ngan kuringna as tapi campur bunga ongkoh. Naon sababna kieu pas begitu naik kana bus blok kanan pinuh, blok kiri geus pinuh ka bagian nangtung. Keur nangtung we kieu semununutan baru kanan aya copet nyelesep maksud jeung tujuan meureun rek nyokot HP Android jang. Selesep ka dieu ngan pohok eta pesak teh kohok. Ari copet ngodok jero teuing. Urang keur kieu langsung orejat nanaon dihareup kekerepekan. Oh ya. Cek urang atuh copet teh mikir mah nya HP ngalawan heueuh. Bari semugeunya meureun. Si eta mah lila-lila teuing dibenyengan aing nyeri tungtung nama dicepet leungeunna rek ka tukang baru badogna teh awewe gitu. Tungtung nama diharewosan neng mending kene dijorowokeun copet beungeut rajik sia dibeugi gebugan batur mending coo saha. Anya lumayan nyata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Urang singkatkeun dina kesempatan Allah ngadauh dina Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Isra ayat pertama. Terus pada maklum kuninga sadayana terkait masalah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Amplang yang berat ngahujun semua. Kompak, sing kompak. Ya, lapad Allahna siap sing kompak siap. Di komandoan ku leungeun siap. Lamun leungeun biar keneh tawa ka eureun lamun geus ngeupeul ka karak eureun. Oke? Bismillahirrahmanirrahim.